Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Topik Faturrahman ujaya di Padepokan Seni Bumi Ageng. Jangan diajar ngawih. Jangan ulah ditinggali ajen ngawihna gitu kan. Simkuring kan latar tukangnya tina nyerat, tina sulap gitu kan. Kantos moal keuna lah dina ngawih mah atuh ieu pun bojo ya. Latar tukangna tina koperasi. Jangan teu pisan man kana ngawih mah gitu kan. Ai Sulema mah da ahli karawitan gitu kan. Kantos ahlina gitu. Mung simkuring saja ngadugikeun hiji karya seni teh tiasa langkung ajenan upami digarapna sampurna gitu kan. Kesampurnaan teh kan utama milik Gusti Allah. Namun manusia ge tiasa ngaharib-harib sampurna. Teu tiasa ku diri sorangan ngajak batur disebutna kolaborasi. Dina seni tradisi khususnya di tanah Priangan kolaborasi teh sering. Komo dina beluk banyak angsule janten kapungkur dina beluk dina nembangkeun wawacan kan seueur kajantenan aya nu pinter nembang tapi teu tiasa maca. Aya nu tiasa maca teu tiasa nembang, nya muncul istilah biskal. Di biskalan. Pagilah simkuring teu tiasa nembang tapi tiasa maca. Angsule tiasa nembang tapi teu tiasa maca. Taku simkuring rumpakana diwakcakeun disebatkeun ku angsule ditemangkeun. Tah eta namina di biskalan. Geura angsule nya asmaranana ya. Kahatur sahiji nagri. Kahatur sahiji nagri. Ngaran nagri Jamin Erak. Ngaran nagri Jamin Erak. Rajana Tilar Kadaton. Rajana Tilar Kadaton. Anu mata kululuasan. Anu mata kuluasan. Tina bawaning tresna. Tina bawaning tresna. Sungkawa manah kalangkung. Sungkawa manah kalangkung. Kusabab pupus garwana. Kusabab pupus garwana. Tah teh pupu asmarandana dina bubukana wawacan purnama alam. Janten simkuring name ngabiskalan. Da simkuring teu tiasa tembang tapi tiasa maca. Tapi angsule tiasa tembang tapi teu tiasa maca. Buta huruf gitu kan. Aya kajantenan tembang biasa, maca pinter, tapi tos maot. Sama maca ieu. Ta kolaborasi namina eta nya. Simkuring ningal kunaon kawih-kawih mangkoko seueur nu abadi. Abadi dina hartos langgeng gitu kan. Langgeng dipanggungkeun. Arapa, dihalargaan, diajenan, margi eta kolaborasi antawis para pangarang sareng Mang Koko ahli nyanyi lagu. Mang Koko sanes tiasa ngada merumpaka gitu kan. Tapi seueur lagu-lagu Mang Koko anu didamel rumpakan teh ku para pangarang Sunda, ku Pak Wahyu Wibisana, Agus Surya Miharja, Winarya Artadinata, Dedi Winyagiri, jadi didamel ku para pangarang, tangtos. Ajeuna teh nyasra gitu kan. Mangko anu nyangina, jadi rukun gawe pangarang sareng Mangkoko teh ngalahirkeun kawih-kawih Mangkokoan anu abadi. Di antawisna Kembang Tanjung Panindeungan. Itu ngadu kumaha urang Sunda teh nya. Jantan resep ngadama plesetan. Urang Sunda mah gitu. Ya plesetan dina hartos kanggo ngagerkeun suasana gitu kan. Simkuring kabubur nuju semangat
diajar stand up komedi upami ngajajal materi teh open mic namina dugi ka Jogja. Ka Jogja aya komunitas stand up komedi sim geuring ngiring naon ngiring ngajajal materi ngiring nyoba materi lucu teh teh tah di Jogja mah plesetan unggul. Tah ieu lagu Kembang Tanjung Panindeungan ge duka kusaha ngawitan teh plesetkeun teh. Da mali ieu teh dina plesetan mah kantos dijantenkeun lagu wajib biji partai. Judulna teh Akbar Tanjung Panindeungan. Akbar Tanjung Panindeungan gitu. Tah. Tah dina naon ngawihkeunna ge diplesetkeun. Aya nu ge ya. Anaki jimat awaking basa emak mulung muncang kapapangge. Itu nya apaan kadinya? Jadi dipresentkeun nya. Sanes ngahinakeun, janten ngajak nu ngadangukeun supaya gumejeng. Aya deui anu digabungkeun kieu. Anaki jimat awaking basa emak mulung Tanjung. Rebun-rebun subur tutuhan beunghar pepelakan daun hejo lembo jadi kacinta nusa nya kacinta nusa jadan kalau dipasuakeun lah ieu mah jadan sifat urang Sunda naonnya resep ngabagiakeun tamu ngajak rencangan sobat teh dina suasana humor gitu kan. Ieu lagu Kembang Tanjung Panindeungan didamel ku Pak Wahyu tahun 60-an. Pak Wahyu teh urang Cisayong. Janten nuju murang kalihna dalit pisan sang kehidupan lemur, jadi abis mubuhna zaman deui. Seueur lagu-lagu Pak Wahyu anu nyarioskeun prakawis deui lah. Sanes laguna wae, oratoriumna ge. Wahyu Kang Wahyu sering dihiras ku tentara ku Siliwangi. Nggak ada mah oratorium, pagar bitis, nggak ada mah oratorium, misalnya itu patali sarang DITI gitu kan. Tadi teh Kembang Tanjung Panindeungan pemiku urang di Petel, ieu rumpakana nongerak. Daya simbol-simbol surahaneun gitu, nongerak. Jadi nyarioskeun aya ibu-ibu menuju ke kandungan opat sasi gitu kan, opat sasi menuju ke kandungan mung opat dinten carogena nu ngiring pagar bitis teu meuli deui. Janten mulihna tos janten layon di Kang Kalungan ku Kembang Tanjung gitu tah. Sim geuring bade ngagulat badagan kunaon Kang Wahyu bet Kembang Tanjung gitu kan. Sanes Kembang Eros, Kembang Malati gitu kan. Ai Kembang Tanjung teh kan tutubuhan nu jangkung. Biasa 15 meter ya jangkungna teh. Kembangna osok di naon? Osok di parulung enjing-enjing teh seueur mangfaatna kanggo ngalanongan rupi-rupi panyawat Kembang Tanjung teh. Itu ayana di Semenanjung Malaka di Asia Tenggara, utamanya di negara urang Tanjung teh nya. Di India, di Burma, di Sri Lanka seueur. Tuh aya di Eropa mah Kembang Tanjung mah gitu kan. Jadi aya di Asia Tenggara mali di urang mah Kang Sule nya. Kembang Tanjung teh rupi-rupi namina teh. Pemi di Makassar disebut teh Kembang Tanjong gitu nya. Di urang Tanjung, di Makassar Tanjong gitu kan. Pemi di Bima di Nusa Tenggara Barat gitu kan. Disebutna teh Tanju. Jadi Kembang Tanju teh nya hampir sami. Badai padi, pare gitu kan. Di urang Tanjung, di Makassar Tanjong, di Bima Tanju hampir sami gitu kan. Tadi Bali mah bener namanya teh angkatan. Tapi oge anu nyebatkeun bunga wilaja eta teh Kembang Tanjung keneh gitu. Di Aceh mah disebut teh Kepula Cange gitu kan. Di Aceh mah gitu kan. Jadi kembangna seungit, ngahiliwir, teras naon ngarampidak tangkalna daunna. Jadi sok dianggo
kanggo ngiuhan Kembang Tanjung teh gitu kan. Janten hiji mangsa eta si ibu mulung Tanjung janten emot karena kejantenan 4 tahun kapengker waktos nuju ka kandungan carogena henteu mulih deui maurina atau jantan layon di Kang Kalungan ku Kembang Tanjung osok dianggo Kembang Tanjung kayak dimanglekeun kanggo mapaesan pasaran anu digarotong ka bade ka astana. Dan Kang Cobian ya ku mantan pengurus koperasi Bandung Barat ya. Sareng Kang Soleh. Jagakeun Kembang Tanjung Padinengan. Jimat awaking basa emak mulung Tanjung rebun-rebun di pakarangan nu remis keneh harita keur kakandungan ku hidup geus 4 tahun ka tukang nyipta mulung bentang nu marurag peting tadi bentang sengit ditiran pangangguran anaking jimat awaking basa emak mulung Tanjung rejeng hideung bet henteu sangka aya nu datang di gunung rek ngebejakeun bapa hidup nu 4 poe teu mulang ngepung gunung pager bitis cenah tiwas peting tadi layonna keur kadiekeun dipulangkeun harita waktu layona geus datang macerik ieu balilihan ras kahidup ieu na kandungan utun inji budak yatim dedet teuing harita waktu layon geus
geus digotong mainget ieu kana Tanjung dikalungkeun na pasaran kembang asih panganggesan ieu biduan anak jimat awaking lamun emak mulung Tanjung rejeng hideung kasuat-suat nyapi pikiran tapi kedona teh ku hari hiring hariring elingku eling kana Tanjung nu dipulung kembang Tanjung nu nyengitan pakarangan nu nyengitan hate urang paningeungan. Alhamdulillah para wargi ya. Sampai kapidangkeun kawi tembang atanapi kawi Kembang Tanjung. Allah ya para wargi ya, alhamdulillah sampai kapidangkeun kawi kembang Tanjung Panindeungan ti lingkung seni Naon sesetet saja. SST Oh, SST. Sule Sunasih Taufik. Allah. Ya. Kita kawi kembang Tanjung Panindeungan teh sesah. Kau nuntut tiasa mah. Baik, si burik tuh jauhkan tuh oksigen. Oksigen jauhkan, dia pilih pengurus koperasi, mantan pengurus koperasi, tekiat tapi alhamdulillah. Saya nafas. Selamat. Iya, pami urang nembe ngadangu ya rumpaka kembang Tanjung Panindeungan teh mah nongerak. Namun karaos pisan kumaha nalaktakna Kang Wahyu Bisana dina ngadamel rumpaka. Jadi kan aya naon di tiir teh Sengit di tiiran. bentang seungit di tiiran. Sok sanaos kapungkur dina lagu naon Bubuy Bulan eta nalaktak kan bulan di bubuy, sate di bentang di sate tah. Kang Wahyu ge bentang di tiiran gitu kan. Jadi nalaktak pisan. Mali dina geuning karesmen kali anjeunna si Ujang jeung Doraemon aya kan raktakan anjeunna teh aya rumpaka nu kasir ngaliang 1000 depa kasir ngaliang 1000 depa janten sanes mahiwal ieu teh hiji kamaheran ngadamel rumpaka ku nalaktak eta tiasa langkung ngajejeman, ngawegan, nambihan ajena gitu kan. Tadi musim beri sebatkeun Kang Wahyu sering dihiras ku Siliwangi ada mal oratorium. Kalebet oratorium anu ngalakonkeun hijrah na Siliwangi di Jogja ke Buah Dua gitu kan. Dina basa Sunda aya parobihan kecapnya patukeurna teh jajan en gitu tonyok nonyok tajong najong tipu nipu aya kemungkinan nanyung teh tina Tanjung nah we aya di Pangandaran kecap Pananjung buah kabungkurna dinya tanggal Tanjung gitu kan Pananjung teh nemungkeun naon Tanjung kaayaan anu naon anu sajahtera anu langkung ti biasa gitu kan. Mung tadi Kang Sore
nguping ngalakna Kakang Wahyu nya bentang di tiran teh ya. Sareng teh patalina ya sareng lagu. Sebenarnya emot kan hiji dongeng. Anu ngagambarkeun aya suami istri lah nya. Simkuring teu wantun nyebat sunah nama lah urang suami istri we. Pagi pe sunah nama rada beurin koleta gitu. Ya suami istri janten carogena di lemur ya. Di Pagar Ageng oi isinya di damah janten TKI di itu janten urus orok di Amerika gitu kan. Hiji bangsa kirang langkung tabu 11 wengi lah. Itu bentang kan uju baranang bentang gitu kan. Keluar kasih carogena teh. Terus nelpon ke Amerika gitu. Mama cenah. Coba jangan sakadap keluar. Nah, naon cenah Pak mama kada keluar. Urang sasarengan itu bentang. Urang etang sabaraha seueurna bentang. Eta teh ribuan belasan ribu bentang teh mungkin jerona romantis pisan ya. kanya bapak ka mama gitu. Romantis ya orang Sunda. Mau ai sarogana romantis ai istrina ngajawab kieu bapak teh apa geografi teh apa naon IPA bener namanya. Nah cuma mah gitu. Apa di Amerika mainnya jam 11 siang. Jadi memang bentang 24 jam kan di Amerika mah. Nah, sakitulah para wargi atur lumayan ieu konten ngabedah rumpaka lagu, rumpaka kawi. Bagi urang pareng ka payun deui urang bedah rumpaka kawi-kawi nu sanesna. Atur nuhun. Dipungkas ku pantun ku sisindiran. Ka Ciawi Muli Ganas. Ka Cilodong Muli Kupat. Hasil. Tepang deui lah gitu. Tepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.